Assalamualaikum dulur salam baraya salam dunya. Tepang di Serang Tata dan Nami Harja anu baris ngadugikeun carios judulna Sisi Hirup karyana Fir Hilary. Mangga urang sami-sami ngabandungan. Halimun ngagantung, lampu jalan surem kasimbutan, trotoar ngembat, ngolowong kosong bubuhan isu keneh. Tukang obat cempling gorowokna, tibra ting di mana. Lagu dangdut emper toko lila keneh kana ngagembrung, kaset diobral 1003. Bangku pangdiukan di bebenah, males seri kanu keur ngosrek nyapuan jalan. Arek udud bang, si Ujang ngagorowok. Arek, nu nembalan sarua ngagorowok. Sapu digusur, hanca pagaweanana rengse. Ngawaktu jeung si Ujang nu dadasa rokok. Panon si Ujang ngawas-ngawas jalan, tihang bandera rajeg sepanjang jalan diunggah toko. Meling naon itenya, marasang bandera geuning, pokna bari neuteub kanu keur nyinget rokok. Si Emang kalah gideg, anteng nyot ududna merangan hawa subuh nu nyiwitan kulit. Maknya aya pagawe nagara teu nyaho, mun uing pantes rek teu nyaho ge, teu nyaho tanggal-tanggal acan. Sarua mangge teu nyaho, tembalan si Emang bari seuri. Pok de nyarita, kanyaho Mang Majang unggal isuk sesapu jeung tiap awal bulan narima amplop di si kwitansi. Geus we ngan sakitu-kitu na kanyaho teh. Kek Mang, si Ujang rada kerung. Maknya narima amplop usina kwitansi, ari duit gajina ka mana? Geus kana genggerong bulan tukang duit namah, matak tinggal kwitansi wungkuh ge. Jadi kumaha teh lamun kitu Mang? Bulan ayeuna meureun teu nampa duit. Harapan nginjem deui. Lunasan ku gaji bulan hareup, hebatnya. Hebat, si Ujang gogodeg. Di pentaseun jalan sarua aya nu gogodeg. Si Kaslan jelema kurang saeundan ngengklak na trotoar kekeleueuhan. Batur mah isuk-isuk teh mikiran beas, hayo kalah igel-igelan. Si Emang nu ngalajoanan kegelendeng. Si Ujang seuri. Pugu gara-gara mikiran beas matak jadi teh tina banget balangsak teh tadina lengwe ngalamun jadi jelema jegud ngan kelepasan teuing jika nama. Nyeta atuh omongna. Kurang-kurang nama mata katura lengan mikiran hirup teh. Halal jeung haram pabeulit jeung geus pejit. Bari komentaran si Emang luak liuk. Or geus beurang geuning. Ngecok heula sabatang jang, biasa we di lunasan subuh cenah bari nepak tak-tak. Nu ditebak unggeuk. Lampu jalan geus dipareuman. Halimun paturai jeung isuk nu mimiti rame dina haneutna poyan. Si Emang ngingkig ka jerogang nu geus rame ku sora barudak leutik, nu ceurik ngading diut, nu seuserian. Teu kitu rame patorong-torong parebut kaleci sakitu karek beunta ge. Saheng mawa hawa kota nu mimiti ngaheab. Klakson patembalan. Jelema pabaliut teu puguh. Saleuteun budak SMA ngabring ka kaler. Sabubuhan ti kaler kakidulkeun pasarandog papelong-pelong. Terus silih herengan parerea omong silih ancam beri derglut mah henteu. Tungtuna bubar teu puguh-puguh. Si Ujang riweuh ngaladangan. Teu eungeuh aya budak ngorang ngajanteng katuhueunana. Nyarande kana tembok toko nu etalaseuna can dibuka. Etalase nu mikat hate ngodok pesak muaskeun ka hayang. Trotoar beuki rame. Budak ngora teh hare-hare ngahuhuleng panonna manco ka toko emas pentaseunana. Ngareret erloji idig nyamperkeun kanu keriweuh. Kiring calik pokna. Si Ujang bari mikeun duit pamulangan ngaliuk. Mangga bangku bogaana tukang gambar stiker dipindahkeun. Nu bogaana geus 2 poe pere balik ngalongok budak jeung indungna di lembur. Jelema anyar datang dipelong saliwat jangkung dedeg pakulitan bodas kasep. Make jaket nyerendang tas, pasti mahasiswa lah. Panyangkana si Ujang harita. Tabu sabaranya toko mas teh mukana, cenah nanya lemes tur sopan. Sakadap deui tabu 8 biasa nama. Oh punten we atuh ngawagel bade ngiring antosan di dieu, omongna deui pamandapan. Mangga we calik-calik saya antosan we da moal lami deui ge buka geura. Budak ngora teh unggeuk, panonna melong kanu balawi di hareupeunana. Awewe ting laliuk. Resep ku kasepna, tapi hare-hare we manehna mah tetep nalir gunung es teu kabengbat nempo imut nu ting gelenyu.
Ujang, aya operasi moal ayeuna euy. Si Hasan udah gang baju nyamperkeun sanggeus beres dasar. Teuing, moal meureun ayeuna mah. Tembalna bari ngasongkeun duit pamulangan kana meuli gudang garam 3 batang. Power keur ngeunah-ngeunah ngaladangan gerbog we teu puguh-puguh lapur we meureun meunang modal deui teh. Si Hasan nyarita deui sanggeus nu meuli rokok ngaleos. Semuhan cewang sorana teh. Terek honcewang kumaha tuda, jadi kaki 5 bener-bener kudu loba resikona. Kaki 5 sukuna kudu 5 ngaragancang lumpat keur nyelametkeun dagangan di mana aya operasi. Teu bisa gerak cepat mah tong hayang ngampar di trotoar. Pareng katewak sapoe ge langsung bangkrut beak jeung modal-modalna kitu tah. Poe kamari, poe ayeuna karisi modal si Hasan teh teu leh ngabebegigan. Caringcing dina majuna menit ka menit. Babaturan maneh lain. Si Hasan ngaharewos ngereret ke budak ngora nu keur ngalaanan kancing jaketna. Lain, reka toko emas cenah ngomong nama. Si Ujang sarua ngaharewos. Oh, loba duitnya euy batur mah. Nya heueuh meureun tuh ayeuna nempohan baju. Cek si Ujang nunjuk ka awewe kolot nu keur lahaloho. Si Hasan nyerengeh bari ngagidi ke tempatna. Tekung si Lila leungeunna acung-acungan. Nyoros tos nyarita bari pepetah hareupeun awewe kolot tadi nu unggeukeun. Tos lami dagang di dieu. Budak ngoran tadi ngajejempe mimiti nyarita deui. Lami kirang langkung 2 tahunan. Tembalna bari meresan bungkus rokok nu geus kosong. Resepnya tos saep 3 bungkus deui teu acan ke siang panginten. Teu tangtos lah kumaha nuju haneuteunana we tama paling sakedik 8 bungkus mah nya aya we. Seueur oge geuningnya. Nya aya we kanggo biasa di dinten mah. Si Ujang beri nyerengeh nembalna teh. Dugi kaungi dagang di dieu. Si Ujang unggek. Kersaan kumaha pami. Omongna eureun ngadadak kapotong ku nuting gorowok di lebah parapatan. Jambret tewak tah nu lumpat eta. Gorowok ti ditu ti dieu. Mana? Tuh tewak euy pegat ti dinya. Jeleman bur berlalumpatan. Beudang sia, gebugan. Breg jelema ngambreg. Beureub bukbek. Si Ujang teh jengke-jengke ngawaskeun nu keur pahibut di kuloneun parapatan. Nu nyaram nu nitah kadenge ting gorowok. Tuh itu meureun jambretna teh. Si Ujang ngomong sorangan barang nempon ukur pada ngarereyang diabringkeun ke kantor polisi. Budak ngora teh jongjon diuk teu kabawakeun pahibut kawas batur. Ngareret saliwat geus kitu ngahuhulang deui bangun aya nu dipikiran. Sakapeung imut sorangan, sakapeung gogodeg. Panonna neuteup kanu keur ting rariung ngabahas jambret teh. Anom keneh jambretna. Omongna laun. Kulan si Ujang ngaliuk gek manehna diuk deui. Jambret nu tadi teh anom keneh henteu. Cenah malikan deui pananyana bari seuri. Katinggalna mah anom keneh, mani garetihan katinggali nama deui. Yaktos kana kitu rupina tuda mani sakitu ngagulungna geuning komentarna. Si Ujang unggek. Mohon da upami dicaram da sanes carameun deui. Tamahana we tamah kelakuan kitu nya panginten akibatna oge sami sareng nu dilakukeunana. Duka asa seueur pisan jalmi jerahat teh ayeuna mah. Sering kajantenan sapertos kitu teh. Si Ujang ngadongengkeun kajadian nu mindeng katembok ku manehna sabot nungguan nu meuli rokok. Budak ngora teh seuri maur tembalna. Rupina poekeun meulari usaha sanes janten jerahat teh. Kumaha geuning tuda sesah milarian damal teh zaman ayeuna mah. Leres abdi ge sanes teu hoyong damal teh namung nasibna kieu geuning kedah janten tukang rokok. Cek si Ujang bari seuri. Teu aya hinana usaha mah tos kaduh bojo tacan. Bujang-bujang nanggung pun biang sareng pun adi ge tos sakieu beratna. Komo deui upami kaduh bojo langkung-langkung panginten. Ari di dieu maksad teh sok kunyalira wae dagang teh duwi kaungi. Budak ora teh nanya deui. Gilir sareng pun biang biasa nama mung ayeuna teh pun biangna nuju udur. Nyaku abdi we nyalira ayeuna mah. Dupi tuang rama. Terus tilar pun bapa mah. Atuh ari tuang ibu sareng saha nu tunggona. Pun adi damong tiluan dirompok teh. Ngadenge jawaban bieu sirah nu nanya ungkut-ungkutan. Tekung si Lila nyarita deui bari neuteub. Dupi tuang ibu tos lami teu damangna cenah. Panonna nulir gunung es teh melong sakedapan.
Tarang si Ujang rada kerung nginget-nginget. Tos sasasi langkung panginten serang ayeuna teh. Tos ka dokter. Teu acan teu gaduh kanggo nyandakna nyaeta. Ti koro si Ujang adadak seuseut. Inget kanu jadi indung. Pias kanyos teh getihan. Ngaran-ngaran ubar kampung. Panyakit angger matuh. Buru berkali tuka dia neangan injeman duit betaya nu haat. Antukna ngan saukur ngagulung bari jeung bingung. Renghap si Ujang renghap beungeut na ngadadak alum. Manehna teu eungeuh nu gigireunana melong lila naker. Erloji dina pigeulangna lilaan geus kitu karek nyarita deui. Punten. Tiasa abdi nyandak rokok sabungkus mung moal ka diartosan. Ieu we nyimpen tandon engke upami tos di toko nembe diartosan. Manawi sugan tiasa ieu ge. Pokna bari ngasongkeun Erloji si Ujang olohok. Sawios teu kedah nyimpen Erloji sagala rupi mangga we bade nyandak mah. Rokok naon nya? Si Ujang kekepehan. Ih simpen we, isin abdi teh ari nyandak kitu wae mah. Kenal oge henteu kapan budak ngora teh maksa. Eleh deet Erloji ditampanan. Padahal nyandak mah nyandak we, cek si Ujang ngagerendeng bari ngasongkeun rokok pesenanana. Seuri we nu diajak nyarita teh. Kanggo zaman ayeuna mah ulah gampil percantan kitu wae. Hate jami teh sesah kateuleumannana tembalna antare naker. Jelema anyar pinanggih, jujur. Si Ujang kataji ku sikep katu tindak tadukna. Jauh beda jeung pamuda nu sok menta rokok, preman-preman jalan taya ras-rasan. Isuk beuki maju, manon poe teu pati karasahaneutna deui. Si Hasan deukeut tukang obat anteng ngaladangan bubuhan anyar bulan jeung usum panen di pelemburan. Pon kitu keneh si Ujang sarua marema pileg genti nu meuli rokok. Rupa-rupa merek nungtutan ninggalkeun bungkusna. Budak ngora teh anteng ngajak ngobrol, uplek teu kaganggu ku nu balawiri di jalan. Beca jeung angkot pabeulit pada embung ngelehan, maju henteu mundur henteu. Muga-muga we atuh tuang ibu teh sing enggal damang. Cek budak ngora basa obrolan ngaleok deui kana kaya nu gering. Mohon pidoana we tembah si Ujang rada dareuda. Teu nyangka aya keneh nu haat ka kulawargana. Nganajan ukur kecap tapi karasa bagjana. Ih, tos muka geuning ayeuna mah mangka dikantun heula. Omong pamuda eta bari cengkat memeres jaket leos mentas jalan diantar ku paneutup si Ujang. Toko emas bogana si Ayong karek muka pantona wungkul teu ditengketkeun asupna. Si Ujang kaburu ngimeutan Erloji nu dijieun tandon. Erloji alus ieu mah lain harga murah-murah. Sirahna unggek-unggekan sorangan. Rek ngajual emas meureun matak di duitan engke teh cek geurentes hatena. Ngaliek deui ka jalan kasampak nu keur diupat teh keur meuntas. Lempang-lempeng kalebah manehna. Atos deui geuning. Mohon tembalna bari seuri. Punten we bade nyandak Erloji teh cenah. Erloji diasongkeun sanggeus merenah napi geulang ngodok pesak jaketna. Mangga ieu artosna. Song ngasongkeun duit. Si Ujang olohok ka Sima. Anggo kanggo tuang ibu. Cenah basa si Ujang olohok teh. Mangga omongna deui bari ingguk. Ngagidig ninggalkeun nu keur olohok bengong. Reuwas nepi ka poho ngamanggakeun. Si Ujang ngeleper bari ngitung duit. 10 lambar 10 ribuan ngadeg-deg dina leungeunna. 1000 perasaan minuhan hatena. Asa teu percaya kanu keur dialaman. Keur anteng ngahuhuleng si Ujang kagebah kuno ribut-ribut hareupeun toko si Ayong. Jelema ting rariung ting kucuwes. Aya naon teh cenah mat? Cenah cek si Ujang ka si Rohmat tukang koran eceran nu keur olohok. Aya garong cenah si Ayong ditodong ku pestol. Tembak si Rohmat belenyeng meuntas milu kanu ngarariung. Panasaran ngadege jawaban itu para ruguh. Cetrek ngunci tempat rokok. Sarua pipilueun mentas jalan. Si Ayong ngajehjer teh eling-eling puceulina bareuh. Dirariung jeung dicengcerikeun ku pamajikanana bari dilalajoanan ku nu tingku cuwes teu puguh, riweuh. Duit, perhiasan emas leungit tina tempatna. Make jaket biru nu nodongna teh. Saya teh tadi ka jero heula. Basa lalaki eta ka dieu. Sugan saya teh rek ngajual emas dan ngaluarkeun geulang. Ari balik deui si papi geus kieu. Pamajikanana dumareuda nerangkeun, eueurieun. Make jaket biru. Kasep jelema teh keke. Nya aya tadi naik mobil teh pengkolan.
Nyahotas nodong mah ditewak tadi ku uing. Tukang beca nu biasa ngetem lebah pengkolan ngagerendeng. Batur nyerengeh. Emeh katewak ge si laing geus kojor manten beureun di bedil mah meunang we sia. Cenah. Nyengir bae ditembak kitu teh teu ngomong dina naon. Asep di jaket biru. Breh beungeut budak ngora tadi. Ras duit nu aya dina pesak. Awak si Ujang dadak nirisan. Muriang dadak-dadakan. Cag beraya duit ka dieu heula urang sasarengan dina acara dongeng Sunda. Hatur nuhun kana perhatosanana, tata dan mihaja pamit. Permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.